Aing aneh san ieu teh. Hirupna tuh euy. Boga balat. Oh gawe atuh main-main kitu. Heudah kumaha deui cieu tuh barang lagi tolol itu balana tuh. Aing Trek-trek lah pena ele mah. aing mah ngacil tara main nu kieu di mah. Aing mah tara paling ngadu hayam aing mah. Aduh hayam. Ulah mah ngacil. Kan lumayan. Lain lumayan mending kena kos aing tah dalam main game ieu. Jahat kuota ieu mah tah. Make wipi na jahat kota nih teh. Heuh atuh teu menang nanaon lin. Nya meunang atuh jadi jago aing ke main. Nah kitu nu ngadu hayam sok ditewak. Kamari ge ye cil anu ngadu hayam. Be aku polisi beunang kabeh tah. Aing ngadu hayamna jeung naon? Nya jeung hayam deui atuh. Aing kitu mah ngacil ngadu hayamna sok jeung naon? Heuh eta mah mun ngadu hayamna jeung hayam deui. Aing mah ngadu hayamna jeung aing serangan diadu. Aduh, na usang ka idang atuh king. Aman aing ngadu jeung aing mah serangan. Bener. Tah aing hirup deui cicing ge aing hirup deui ya. Sok sing meunang atuh eta. Cicing heueuh aing mah meunang aing fokus aing ge. Nah, paling hiji. Wah. Eta aing. Dah, siapa tadi kopi kain teh mere. Naon misalnya sa? Main mesan hiji. Minta dua sal. Anggur hijau. Meser atau meser. Meser. Kan itu tuh, meser ke warung. Meser. Lah ieu ngasaan ngumpul lah. Si Aget tadi aing hayang ngopi, jadi bere. Oh iya atuh kan keseueuh. Hah, pernah keseueuh ieu sa teh. Pamit saya sa. Ya, dengekeun. Hirup malam hayang dibere ku batur, kudu daek mere ka batur.